bahasa Sunda. Sawatawis iber penganyarna di Tatar Sunda, parantos disusun ke tim redaksi, sejadi sanakeun dina santen ieu. Simpuring Arosi Hidayah, bari serangan pamiarsa salami 30 menit kapayun. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pengjujugan balarea, kaasup pengjujugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadengdona menang pangabodo anu ngundang ngeunaan dinosaurus. Pikaresepen, kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan kaolehaneun ku lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus, sato purba nu geus musnah di alam dunia. Pintonanana dari lapisan. Sajaba di lantaran wangun dinosaurus name sarimbang jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound efek nu mata kahokeun. Seli jeung Risma, warga Bekasi, ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dume dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeut, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu, manehna sok ngahajar lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan teh bakal aya di Bekasi, tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina warta danet ieu. Simpuring Arosi Hidayah, secia amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum